Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ngomong salah teu ngomong salah. Di akhirat teh akan di akhirat ge karumpul kabeh di mahsyar. Ain geus badaragus bageus ngeunaheun jasa timbang saha ngaran Abdi Junid. Tigali salat puasa nang di saha ieu salat puasa nang di kiai. Ah bagus. Mana kiaina? Kiai Abdi bagus. Gas surga. Ngeunah. Ahmad sia gade timbang. Sia bagus ya salat yang puasa nang di saha sia? Nang ti guru Abdi. Sia hirup ka zamanan Kangjeng Nabi Muhammad henteu. Sahabat henteu. Abdi mah zaman kiai anu. Berapa kiaina? Aya. Sia bisa salat bisa puasa berarti berkat kiai. Bagus ya salat sia. Surga, surga kan ngeunaheun. Mantap. Hayo kabeh. Yo ditararanya salat teh bagus, zakat teh bagus, segala rupa bagus. Ditanya nang saja kiai, pengajian di mana sia? Di anu. Bagus. Surga. Ngeunaheun. Dah jawara. Timbang jawara salat minus 0, derajat puasa minus 18 parah sedekah minus 20 min kabeh peribadatan puasa zakat salat minus Masya Allah. Main simpong, wow, 100%. Boleh. Remi, mantap. Rolet, mantap. Kasino, mantap. Domino, ayah kabeh, Masya Allah. Mabuk, ayah. Maling di pabrik loba. Ngadu kotok aya. Jawara saya ngaran Prengki abdi. Nang saya ngaranan Prengki. Lah nyaonang sa loba KTP abdi mah Prengki Predi batu sabaraha genep. Cik malaikat anu nimbang amal, saudara-saudara sekalian seluruh manusia yang hadir di mahsyar ini bahwa yang namanya Prengki ini telah dihisab, ternyata kebaikan-kebaikannya minus dan maksiatnya positif. Dengan demikian nama Prengki akan digujubarkeun ke neraka. Apa itu gujubar, Pak? Ya lagi saya keluar, Jawara teh keluar Jawara. Barang keluar, malaikat. Enon sia. Abdi mung sosoranganan ka neraka panas. Deuna ge cek saha neraka teu panas. Sia hayang jeung saha ka neraka? Jeung kiai. Jeung kiai. Kiai panggil ka dieu, kiai panggil. Abdi mah geus jelas ka neraka, tapi abdi hayang bareng jeung kiai. Cek malaikat atuh lain bareng jeung kiai, kuduna jeung para jawara deui. Sia babarengan jeung tukang jimplong, tukang remi, tukang eta kuduna jeung eta. Da eta mah jelas teh mah geus teu kudu diteangan yang kapanggih neraka. Pinter kan jawara mah ngomongna pinter. Nu kos kitu mah engke ge araya, engke ge sasalaman ke di neraka kabeh araya. Ieu mah kumaha kiai? Endek naon sia jeung kiai? Kiai mah jeung moal ka neraka. Henteu panggil heula kiai, panggil ka dieu.
Sia zaman Kiai saha? Abdi zaman Ki Fudoli. Ki Fudoli geus geter-geter. Wah, aing ka neraka oge cek teh. Apa aku jawara. Sial-sial ting nasib aing cek cenah. Ciut Ki Fudoli di dieu. Cek Ki Fudoli ulah kula bae atuh. Jangan bareng jeung kula Ki Nurjaya aya. Ki Wahab aya, cek cenah loba kiai. Kula bae henteu. Cek nyana kula nu deukeut ka imahna Imah Ki Fudoli. Aju datang. Iya Ki Fudoli da, bener. Naon si jawara. Nah. Barengkeun jeung kula Ki Fudoli ka neraka. Engke heula masalahna naon heula. Sak malaikat naon heula. Tuh, ieu mah tulisan Ki Fudoli nama aya tah. Salat bagus, puasa bagus, zakat bagus, haji bagus, umroh bagus. Sanajan nya ngariung sok yang berkat tapi dah geus dihampura tah mah geus mah dihampura. Ieu mah bararagus sakeuna teh tuh. Ayo, ieu bararagus. Ieu rek naon deui? Aya keneh. Aya ke malaikat sing jeli atuh. Jawara mah sial we di akhirat ge tolol jawara mah. Sekos di dunia bae ngotot bae jawara mah. Ngotot. Aya naon ieu sia jawara? Kieu malaikat. Kula memang sadar tukang kitu bobok tukang tarok. Kula kan tukang ngadu kotok di tukangeun imahnya na. Tapi kunaon nya teu pernah ngalarang kula. Kula diantepkeun ku nyana nafsi-nafsi nyana ceramah, nyana ceramah ka batur, nyana ngaji, nyana magahan santri ngariung, kula ngadu kotok ditungtungeun imah lah kahalangan sababara imah, tapi kula diantepkeun bae teu pernah dilarang. Nah, ku gara-gara nyana teu pernah ngalarang, kula terus ngadu kotokna dengan tidak pernah melarang, hijikeun jeung kula ka neraka. Waduh. Cek Ki Fudoli sial-sial teuing nasib aing cek ya. Nasib aing jadi kieu. Tanya deui Mail Asia Fudoli Ki Fudoli emang bener henteu pernah ngalarang? Henteu. Emang kunaon? Sieun kula kanyana sebab liana mah jawara bae. Kiai mah pokona mah tugasna ngalarang. Urusan kabelah dituna dek nurut dek tenurutkeun lain urusan kiai. Aing main gapleh diantep, aing main remi diantep, aing mamawa imah ka imah hareupeun nyana lewat ku nyana diantep, aing adu kotok diantep. Aing nuntut ka pangeran dengan nyana ngantepna ka aing tetep kudu bareng jeung Ki Fudoli ka neraka jahanam. Aduh, cek Ki Fudoli aya-aya bae. Akhirnya bebe jaka Gusti Allah Gusti kumaha ya? Ya hijikeun tetep. Hijikeun. Ieu nu beratna teh nu berat teh kiai teu ngalarang munkarat dihijikeun. Ulah naon garang-garana ngeunah-ngeunah sebab naon dititahna ge amr ma'ruf nahi munkar. Nu tadi mah nu dititah ma'ruf narurut surga. Sorga kabeh nu narurut ngararaji di majelis, narurut di podium ngaji, narurut sorga. Tapi jawara anu henteu pernah dilarang lantaran sieun ke, lantaran naon ke, tetep bae nyana engke ngadakwa. Ieu nu beratna ieu. Keung meunang ti mana? Ieu tah. Falamma akhadhat humur azfatu nu mentak ieu nu 70 sakitu bararagus tadi disiksa ku Gusti Allah dengan goncangan-goncangan gempa bumi nu dahsyat
datang kapaekan itu merupakan siksa. Cek Ibnu Abbas lianahum lam yuzailu qaumahum lantaran manehanana henteu pernah misakeun ka kaumna hatta abadul ijla sehingga kaum-kaum ngibadahan ka anak sapi nyana henteu pernah mentolelir nyana henteu pernah dakwah janu dakwah nama Kangjeng Nabi Harun nu mantap Kangjeng Nabi Harun teu kuateun ge dakwah anu ngabantuan nu iman ka Kangjeng Nabi Musa aya ngan cara ricing bae ku cicingna disiksa ku Gusti Allah berat nu mantap ulah mengocoprak bae ge sabodok nyaritakeun pamarentah korupsi nyaritakeun pemerintah korupsi kajen teuing nyana benduk aing moal kebal hirup di dunia nyanana ge bakal jadi sampah masyarakat jeung teu aing mah dibenduk ku nyana aing mah nyaritakeun kredit haram dek di dinya dek henteu pokona mah asal nyaritakeun we hukum ti Allah kredit ala kos kitu teh dua akad haram dek ditentang ku kiai desa bodoh dek ditentang ku nu kredit los lantaran engke di akhirat aing engke kunyana bakal didakwa hai ji kita mangke kamar lemon lu kredit diasupan ka neraka bus asup ka neraka begitu diasupkeun ka neraka nyana ajol-ajolan saya Abdi Haji Pendi coba kunaon mengaji bisa ka neraka ngredit mobil tangis cek malaikat teh tetep abdi mambung sorangan panas hayang jeung satu hayang jeung kiai satu kiai di zaman abdi satu kiai na Ki Fudoli kunaon tuh ya jadi pakai hayang kiai atuh ngahiji bae jeung nu para kredit deui tamatu geus teu kudu dicaritakeun ka paranggih ge di neraka Imam abdi mah hayang jeung kiai bae. Emang kulon sebab abdi ngredit teu pernah ditegor-tegor ku nyana, malah nyana nginjeman mobil bae ka abdi. Oh, sakieu Ki Fudoli. Bener, kunaon atuh Ki Fudoli eta teu pernah nyarekanan atau teu pernah nganasehatan. Butuh abdi. Sekali-sekali nginjem ka mobil nyana. Oh, cek Gusti Allah hijikeun habek. Ngagujubar kabehan. Tuh kan ai kitu mah geus diaritakeun haram begitu aya nu nuntut ki uci cenah eta kudu dihijikeun cak nu ngredit teh emang kunaon sebab kula ngredit teu pernah kitu ditoel-toel ku nyana wong ke jamaah heuh tidak boleh sademo ke di ditu demo aing ngadenge nyana nyaritakeun haram kredit aja sia ngredit aing mah ngredit terus jadi nyana anu ka neraka aing mah aman. Ki Fudoli doang nu ka neraka. Dipimpin ku Haji Pendi ya. Nah, iyalah urang ketika aya munkarat nu mantap kula mandek bawel bae kajian teuing dipake ka bendu ge kajian. Ketika aya kiai dibere duit ku pemerintah nyen proposal eta teh duit haram kajian kula mah di benduan ge. Sebab eta teh lain jang kudu pondok pesantren eta mah duit ti APBD jang masyarakat eta mah duit rakyat getih eta teh lain kudu dibangunkeun ka pondok pesantren lain kudu jang masjid nah didinya lah kula mah sok ngomong bae kiai-kiai anu ngajukeun proposal eta teh lain kiai nu kos kitu mah penjahat berlabel kiai cenah bendu jeung teuing kula mah di bendu ge geus siap jasa. Ajo engke di akhirat nyana dipanggil kula geus ngomong kitu bae geus di mana sih cenah letak haramna mun hayang nyaho mah lamun yayasan ngajukeun proposal teh 100 juta anu turun mah 50 juta bocor 50 juta malah aya nu ngeri aya hiji proposal ngajukeun 500 juta di pondok pesantren kemudian DPR anu nandatangani DPR anu ngabantuna begitu turun 500 juta dibikeun ka pondok pesantren yayasan nambah 150 juta berarti tekor sabaraha
350 juta emang aing teh nyaho jasa lillahi ta'ala Allahu akbar per detik ieu nyaho jasa jelema nyaho yayasan nyaho DPR anu memperjuangkeun age insyaallah nyaho jasa insyaallah nyaho jasa haram eta DPR nanu jelas geus haram jasa korupsi nyana ngajukeun haram memfasilitasi tuh siapa bangun si anu palinter teh ya jasa eta kakarang hiji encan dicaritakeun nu samiliar encan jauh ieu hanya di Kabupaten Tangerang jauh insyaallah kulanya DPR ge nyaho yayasan ge nyaho cenah kiai kok bisa nyaho kitu emang gaib tanah panyanana bebeja ka sabaraha yayasan nu bebeja lantaran kan nyerian ngajukeun sakean turun sakean ngajukeun sakean turun sakean kumaha cenah ieu kula jih eta kumaha cak DPR teh goblok jasa si bebeja di ka kiai Ucita tolong teh teh jadi bae nyanyahoun sia ta aing nu tolol bego ji urang adu tolol jeung sia ayo kula mah bawel kajin abe naon di akhirat aing aman mana aing sakala rupa geus carita-caritakeun korupsi geus caritakeun urusan yayasan geus caritakeun proposal geus kredit geus beres begitu di sidang ku malaikat Haji Uci siap mana pernah nyaritakeun tentang kredit sangat siap. Coba salah satu saksi Haji Makmun. Emang Haji Makmun aya lamun teu undangan. Aya jada. Jauh dua teh kukula dicaritakeun we jarang ngaji di zaman Abah nya nama. Tiba heula nya nama ngaji zaman Haji Meme, Naib Meme teu nyana eta kolot-kolot kula gesok neuleukeun ke zaman Gagah. Disuud teh zaman eta araya keneh tinggal hiji dua deui moal kebal deui teh ge hiji sekolah nyaho kiai haji teh nyaraos etikan pan bae ngajina make sepeda make motor gelas eting nyaho jadi si A si B si C si Haji Ahadu nyaho sok ngaji terus kabladi terus si Picung ka dieu nyaho atuh Ki Soleh baheula masuk ngaji kabladina mah teu barang asup Golkar aju teu ngaji jajan nyaranaho terus di Gemborna Ki Muhtar atuh nyaranaho aja terus detik teh nyaho saha nu nyaho atuh mantap Haji Makmun kula sok diomong bae beusi Haji Makmun kula eta mah nyana mah titipan Abah ngaji ti baheula nyana mah datang ka kuari muriang bae saksi jabat tuh 1, 2 pernah kamu nyinggung korupsi terhadap pemerintah sangat pak bahkan dari mulai papan atas sampai papan buruk pak saya jelasin satu persatu kalau dijelasin mulai dari Abu Rizal Bakri dan lain sebagainya saya tahu perkorupsian di kabupaten pun saya sangat tahu sebab pemasukannya saya tahu ada 4, sekian triliun yang digunakan sekian saya tahu untuk PNS sekian persen untuk pembangunan sekian persen yang ditilap sekian saya sangat tahu dan saya sering singgung adapun dia benci sama saya leg-leg ku sia benci aing masalah mah tuh cak malaikat bagus bagus Enggeus, aing mah diamankeun ku Kangjeng Nabi Muhammad. Mantap. Tinggal aing ngadadaban, dadah bupati, gubernur, camat. Tinggal nyana bae tulungan atuh aing pan aing osok korban. Korban duit siapa? Duit pemerintah. Duit pemerintah nonsen. Namun duit sia hayu. Tah, mantap. Lamun ka masjid duit pribadi terima, lamun duit pemerintah ulah. Korban duit pemerintah, oh masalah ngan teu jadi ganjaran. Betulinnya anak nu korban tama. Betulinnya anak nu korban tama. Ngan sakadar referensi doang emang korbannya lain atuh jangan duitnya nama saeutik. Malah mah keluarkan korban 20.
tapi nu keluarkan 15. 5 lagi kemana? Yang 5 lagi mati di mana? Mati di mana? Di perjalanan. Masuk kemana? Kandang bupati. Ini kumaha coba? Iya kan bahaya. Ye, emang intinya Nyaho. Ulah sok sombong sana sia ki uci aing mah iku aya sombong bae. We henteu bae. Sia mah benerkeun bae onggoh. Abeh naon di akhirat aman, di dunia moal kebal carita-caritakeun wae. Alah. Geus segala rupa dicaritakeun. Oh, mun nyaritakeun kelas MPR, kelas DPR emang teu nyaho. Nyaho jasa. Insyaallah nyaho emang kiai bisa nyaho kos kitu. Atuh aing sekali-sekali asup ka ditu. Asup ka DPR. Aju maksudna kadeula dan henteu. Aing teh mau jadi jurig sekali-sekali. Jadi jurig. Sakadar mengajakan ka Allah mun jadi kiai sing bener jadi kiaina, mun jadi pemerintah sing bener jadi pemerintahna, mun jadi petani sing bener jadi petanina, henteu ngalarang jadi pemerintah, teu ngalarang jadi petani, teu ngalarang jadi pedagang, eta mah urusan kahirupan. Tapi sing jujur sing adil moal kebal urang bakal datang ke Allah. Urang kiai ditugaskeun ngalempeng-lempengkeun ketika henteu noel cara tadi kabawa ku jawara Kipu Doli musruh. Oh kan aing embung jara Kipu Doli embung aing tetep nyalametkeun diri. Medek anu ngadu kotok ku aing didatangan. Dai seueur sok ngadu kotok bae atuh menang teh le menang. Tadi sit aing. Ada loba nu bendueun kajeung geus siap jasa dipake ka bendu kuno ngadu kotok, kuno judi, kuno mabok, kuno zina, kuno korupsi, nyanda berendueun nyaho kula ge jelema nu bendu. Enggak salah, ngan kula teh bendu. Kula mah teu bendu sebab naon? Tugas ngan sakadar mepelingan. Anu engke mere hidayah mah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, iyalah gara-gara anu 70 tente pernah mentololur, ente pernah peduli terhadap peradaban anu berubah. Ibadah lain ka Gusti Allah tapi ibadah ka anak sapi nu dibawa ku Musa Samiri nyana ku Gusti Allah disiksa. Ketika jelema pararaeh Kangjeng Nabi Musa nulu jelema sing golepak sedih cerik. Qala rabbi law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iyai. Cek Kangjeng Nabi Musa Gusti Pangeran Abdullah syi'ta lamun Gusti kersadek narusak ka hamba-hamba Gusti nu 70 dek di maotan dek disiksa atu alag taum min qablu wa iyai maninggal Gusti ngarusak memeh kaluar abdi di negara Mesir ke Gunung Tursina wa iya jeung abdi atuh kamari bae abdi siksa. Ulah geus datang ke Gunung Tursina disiksa mending waktu keur di negara disiksa kabehan liu ayeuna Banu Israil zalika walayatahimuni. Abehnya langsung neuleuh ka umat-umat kaum-kaum Bani Israel disiksa ku Gusti Allah wala tatahimuni sehingga manehana nanti aya penyurigaan kasim abdi Gusti mun ku Gusti dek disiksa ayeuna atuh maning kamari bae memeh berangkat. Nah Gusti make jeung nyiksa ayeuna engke lamun abdi balik sorangan ieu kaum pararaeh mana ting curiga na meureun kaum Bani Israel. Oh Musa berangkat ke Gunung Tursina nu 70 pae dibuluh berarti ku Musa. Gusti ulah sampaikeun ka kitu. Ulah sampai ka kitu Gusti. Law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iyya. Atuhlikuna bima fa'ala sufaha minna. Apakah Gusti maehan ka kami sadaya
ngarusak ku pagawean kalakuan anu diperbuat ku jelema-jelema nu bodoh, ku gara-gara nyana nyembah pedet, ku gara-gara pindah pangeran, sebagian karena itu kemudian kami disiksa kabehan. Atuhlikuna bima fa'ala subhanahu billah. Nu dimaksudna Gusti atuh ulah ku gara-gara batur nyembah ka pedet abdi disiksa, ulah Gusti. Hamzah lil istiatab maksudna menta kadeudeuh jeung kanyaang Gusti. Anu nyembah ka pedet bae, anu inkar bae. Ku sebab manehanana inkar, dosa-dosa jana kok siksana dibikeun ka kami Gusti. Atuh kami masalametkeun bae Gusti, deudeuh jeung nyaahan atuh Gusti, ulah sampekeun batur nu nyembah ka pedet. Ku Musa Samiri diajak kaju kami anu disiksa ieu di luhur gunung, atuh likuna bima fa'ala sufaha'u minna. In hiya illa fitnatuk. Teu aya ieu mah sakadar cobaan cek Gusti. Aing teh nyoba Musa. Ketika maneh munajat ka Gunung Tursina, mukalamah jeung aing. Kaum teh dicoba ku aing. Ketika ditinggalkeun ku anjeun sebagai pembawa risalah, ieu teh kaum deuk dicoba ibadahna. Aing teh nyieun Musa Samiri, aing nyieun kaistimewaan kabisa Musa Samiri, nyieunlah tina perhiasan kaum Kipti, emas perak jeung sajabana dihijikeun, dijieun anak pedet, sehingga anak pedet bisa nyarita, bisa ngomong, bisa sasada, bisa mukalamah. Ku aing dicoba man usaha kaum ngagelok atawa henteu, nang aing nyoba. Iya illa fitnatuk tudillu biha man tasya wa tahdi man tasya. Ulah bingung Musa, ulah bingung sebab urusan aing nyoba. Tah cek Kangjeng Nabi Musa horenganan eta teh fitnah teh cocoba ti Gusti teh tudillu biha man tasya, nyasarkeun ku cobaan eta teh ka jelema nu dikersakeun ku Gusti deuk disasarkeun. Wa tahdi man tasya jeung ku Gusti nu deuk dituduhkeun mah dibere pituduh horenganan eta teh kabeh nang Gusti. Khususna di zaman Kangjeng Nabi Musa, umumna di zaman urang timbul berbagai permaksiatan tetuh gereja nang Allah hakikat nama dek nyoba ka kaum muslimin mukminin Kabupaten Tangerang. Coba sia ayana gereja didinya belok apa moal dibangun kelenteng hakikat nama nang Gusti Allah jamahluk Gusti. Bupati teh menandatangani gereja, menandatangani kelenteng dan lain-lain sebagainya, menandatangani pihara. Eta teh kapan makhluk aing bupati, urusan bupati dorakana eta mangke di akhirat. Ngan aing dek nyoba ka kaum di Kabupaten Tangerang belok moal. Aing nyoba melalui perekonomian Yahudi, didominasi ku Yahudi, timimiti matahari sabar subur datang ka Indomaret Alfamart, iyalah kabeh teh ala Yahudi. Kemudian di toko-toko elit BSD misalnya didinya geus tertera seperti di Abu Dhabi, di Dubai, di luar negeri, minuman keras timimiti nu leutik datang ka nu gede. Nang aing cek Gusti Allah melalui hamba-hamba aing anu murka, ngan aing dek nyoba ka kaum Kabupaten Tangerang khususna ngagelok moal. Tempat prostitusi loba jasa, di Citra loba, di kawasan Ambalaya berbagai kelas ngampar, kelas misbar, kelas itu leangan kosong, kelas hotel, motel dan lain sebagainya. Eta teh pada hakikat dabakan nang aing. Emang nang sana aing melalui jelema biadab nu ku aing diciptakeun. Ieu teh jang nyoba ka anak-anak muda di Kabupaten Tangerang khususnya.
jang tokoh-tokoh saha anu dakwahna kenceng, anu ngalarang, saha pemuda anu bisa mempertahankan akidahna, saha jawara anu kembali tina lembah-lembah hitam kemudian ke lembah putih, saha lamun henteu dicoba kitu moal kanyahoan mana kiai nu gagah jeung mana kiai nu henteu gagah. Lamun teh dicoba model kitu mana pemuda anu kuat akidahna jeung mana nu teu kuat. Lamun teh dicoba ku aing ku hujan moal kanyahoan ku hujan mana nu ngaji mana nu teu ngaji. Cobaan sarua bae. Ternyata begitu dibere hujan 70% ngaringkuk di iman. Cobaan sangkilang nu ngaji ka dieu ge teu murni nu tadi teh lantaran nyana embung kampange jeung polisi sakitu teu cenah kiai yang mah murni rek ngaji teu mah geus mah urusan nyana jeung Allah aing mah jakeun ngomong bae teh urusan nya kanyawan ieu beungeut anu merengut jeung nu henteu mah coba terus engke kitu bae berputar, dunia ini berputar. Engke aya jelema naon kitu ngaranna itu jelema nu dugalah. Engke ditimpali deui ku Gusti Allah jelema anu Gatot Kaca, datang deui Arjuna, datang deui Samyaji, datang deui kitu Cepot. Datang deui engke ka dieu si Gareng, datang deui ka dieu si Semar, datang deui terus Kombayana. Woi datang deui pan cenah kiai nya rokok sekarang itu. Yang disiapa ini engke nyaho teh. Datang tuh. Atuh kitu bae terus bae. Datang zaman Soeharto jel Gus Dur lawana. Datang deui zaman SBY. Datang deui saha, datang deui terus. Ketika tandingna deuk dirusak berarti ku Gusti Allah. Kuari di luhur teh kosong. Indonesia kuari keur kosong nu berjuang di atas. Bagian agamana aya Habib Lutfi hiji sosoranganan nyana datang. Sosoranganan lain lalagaan, sosoranganan nyana. Sebabnya nama henteu termasuk ikut di NU secara praktis, teu pernah ilu ti ieu ge sebabnya nama di thariqah. Tapi nyana ingin memperjuangkan agama. Nyana mohon perlindungan ketika kamari multaqo datanglah ka babara menteri menta di itu rekomendasi presiden alhamdulillah merekomendasi. Datanglah di Turki, datanglah di Maroko, datanglah di Baghdad, datanglah di Malaysia, datanglah di Amerika, datanglah di Tunis, datang dunia kelas. Nah, ieu teh naon ieu deuk nyaritakeun negara anu keur carut marut. Indonesia khususna umumna dunia Islam cuma cerita. Kabeh nyaritakeun bener. Organisasi ieu nyaritakeun pangbenerna, organisasi ieu nyaritakeun pangbenerna, organisasi ieu nyaritakeun pangbenerna. Di antara organisasi kitablah hiji sarua bae Al-Qur'an, tapi kenapa tidak pernah menyatu? Eta nu deuk diobrolkeun di multaqo teh. Banten nu meunang undangan hanya kula, ngan teu ka ditu tapi nyaho. Kok bisa nyaho sih ulah loba omong sih. Kalau lo bawa pesantren hanya babaraha pesantren, mesti nama orang NU nu aktif tapi ente. Hese nyaritakeun anak kuari carut marut. Dek mempersatukan bangsa jeung negara, agama di jerona. Minimal ulah coplok ieu teh sabaraha provinsi. Kahiji. Nomor kedua ulah terlalu ngarasa bener sorangan. Coba kita duduk bersama. Matak laun coba dijadikan Irak geus porak-poranda, Suriah geus porak-poranda, Yaman porak-poranda, masih terus Yahudi bakal ngarusak berbagai negara. Indonesia sangat diperhitungkan untuk dirusak. Tetapi Amerika membaca sekian lama dikristenkeun kok tidak berhasil, sekian lama diwahabikeun kok tidak berhasil.
melalui organisasi, melalui partai PKS, tetapi sangat kuat. Ada apa sih? Ente sembarangan. Ternyata ditinggali aya sabaraha sih ulama nu kuat di Indonesia. Urang mah teu pernah mendeteksi sampai dinya. Amerika mah sampai kadinya. Siapa di Jawa Timur, siapa di Jawa Tengah, dan siapa di Jawa Barat? Emang ente diteliti. Iyalah kuari teh dihiji kentek hanya sorangan nu main. NU sakitu ayana, FPI emang geus kos kitu motifna, HTI atuh emang geus kos kitu, Hurud kos kitu. Ente salah KBG, tapi tak pernah bersatu. Ketika tidak pernah bersatu, amun ditumpangan kunyana jadilah perang. Maka kaum Torikoh kuari bangkit deui. Yuk urang kumaha carana untuk mempersatukan bangsa jeung negara supaya urang teh memiliki ieu negara urang. Nusantara Indonesia teh milik bangsa Indonesia. Mulai ahli-ahli Torikoh dararatang kuari teh ka tokoh kadi mali caritakeun teh sampai ka gubernur sampai ka presiden. Presiden sedang mengkaji siapa sih ahli Torikohnya, siapa sih? Tuh nu mantap kula sok nyaritakeun kitu teu sambarangan. Bisi engke aya di MPR aya kula di ditu kadeuleu ulah kaget. Tuh siapa sok kita percaya bae ka aing heran mah. Lain lalagan. Masya Allah. Kuari mulai dihisap Indonesia. Oh, ternyata pola pikir Indonesia berlai, sangat luhur, sangat maju, sangat dominan. Sebab telah membahas bukan Indonesia saja, membahas Suriah, membahas Baghdad, membahas Yaman, membahas Turki, membahas negara-negara ASEAN. Terus bagaimana cara menyatukannya? Geus kaambe kuari ku Amerika. Maka NU ikut main. Kiai Hasyim Muzadi ditonjolkan kembali. Yeay, nu mantak ge. Ulah macaan koran bae, ulah deulean TV bae, lamur mata sia. Mana kan ngaji ku aing dibejaan ku ari. Yeay. Sebab nu bergerak ti baheula Torikoh. Kemenangan Baghdad di tangan Torikoh, kemenangan Indonesia khususnya Banten di Torikoh, Kiai Hasyim Asy'ari melalui Torikoh, Yaman melalui Torikoh, Suriah melalui Torikoh. Ketika geus acak-acakan Torikoh, sebab berjuang tanpa Torikoh. Cak nu di luar naonnya. Pokoknya siapa teh nyaho belah. Tuh, berjuang di organisasi tanpa ieu teu jalan, berjuang di partai tanpa ieu teu jalan, tipu doli pidato tanpa ieu teu jalan, Haji Pendi maca kutub-kutub robani tanpa ieu teu jalan. Teu bangsa dihianat ku Tuan Syabdul Qadir. Tuh. Tetapi ketika ahli Torikoh numbus bergerak, ngaji lillahi ta'ala, ceramah lillahi ta'ala, dakwah lillahi ta'ala, di organisasi lillahi ta'ala, di partai lillahi ta'ala, melangkah dengan pasti lillahi ta'ala, gugur di medan laga karena motif lillahi ta'ala, ridho Allah. Aku hari mulai aya naon gak karak sapotong tak carita ta. Karak sapotong ta. Waduh, geus jam 10:30. Karak sapotong ieu mantapnya sih. Lantaran ieu deuk nyaritakeun Nusantara ieu mah. Lain lalagaan ieu mah. Bakalna saha ieu nu jadi pelopor engke. Saha nu jadi pemersatu engke bakal. Sebab naon? Sebab ti Gunung Karang geus turun informasina, ti Gunung Kencana geus turun informasina, ti Gunung Gede geus turun informasina, ti gunung nu aya di Jogja, gunung geus tarurun. Tuh di Bima anu henteu pernah bisa kataekan ku jelema tanpa melalui kuncena geus turun. Nyaritakeun naon ieu sarua? Nyaritakeun kebahayaan Indonesia. Lamun geus tarurun nu ku sekarang itu
mulailah da turunakan ke ahli thariqah nu kos kararito mah beda deui nu turun ka Haji Pendi kan juri turun kamang-mang nu turunanna teh bangir sakuntil anak nu turunna atuh ieu mulai ya Allah ya Rabbi. Nah nu mantak aya naon di Indonesia kok bisa jadi kuat kieu Amerika ge kaget Masya Allah tuh atuhlikuna bima fa'ala sufaha'u minna in hiya illa fitnah cobaan aya naon bage cobaan ketika orang magahan ngaji kiai sapira kiai tamat SD ge haju tamat nama SD ijazahna ge geus di daharayap sapotong aya sapotong eueuh begitu datang partai Golkar nyana ilu kiai goblok kurang gede gob siata nu neruskeun sakola henteu naon henteu ilu di partai aya geus kumaha tuh ngadoakeun kiai mah ngadoakeun ulah ilu sebab mun ilu mah kabere asal geus kabere moal beres ngadoakeun ai ngadoakeun mah mudah-mudahan kabere bae udah bener tolol kabeh asal geus ilu kadinya parem asal geus ilu kadinya parem geus teu diakui deui ku ari nu diakui kiai teh kapan kiai salapi ketika jelema nyieun pondok pesantren modern santrina 5.000 10.000 bagus salah henteu yang perbandingan sangat bagus jeung sangat dominan bahasa Arab bisa tidinya bahasa Inggris bisa tidinya bisa jadi bupati jebolan pesantren modern sangat tetapi ketika nyaritakeun ibadah eueuh nanaonna tur kiai nu pondok pesantren teu diakui masyarakat bawahnya kiai teu kabeh ku muridna doang tuh kiai aing masyarakat mah teu nyebutkeun kiai tuh siapa yang sedihkeun heran tapi kiai pondok pesantren salap mah nu kuarina dihina barang datang bae ka lembur mulai tad kemana tad kiai sorangan nyebut ustad masyarakat geus ada kebelan heuy yai mana kiai nang saja buat kitu nang Allah kebelah dituna woi mama nukan kemana Iji mulai geus tuh sebab naon sebab ai kiai modern mah kapan aya sekat jeung masyarakat tadi aku kiai ku masyarakat tapi kiai salaf mah kiai ulang henteu ka mana henteu aduh ka ieu mah tuh enon penting ngariung oh ya siap ngariung geus menang dua poe kiai hampura urang abah kula paeh pangmandiankeun ya yang ngising didinya kiai didinya kiai nu mandian sa geus beres di pandian kiai bungkus kiai salatan ku kiai siap kiai jauh sasa panggul habek siap gitu kiai mah aduh ke bangos kos gitu mah teu mau kos di masjid kiai nongkrong trong kiai dohor ngadaguan jelema eueuh kapan azan panjana Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sugan aya masyarakat datang eueuh keneh bae geus salat ratib eueuh keneh Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar hayya 'alas shalah ya faqad qamatis shalah qad qamatis Allahu akbar la ilaha illallah Allahumma rabb hadzal bait eueuh keneh bae salat ka paibaran sorangan bae usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin imaman lillahi ta'ala cak anu tatangga euy makmum na mana ulah ngomong Allahu akbar geus beres sugan rakaat kadua anu datang kan lumayan geus teu kudu niat deui maksudna geus lamun niat imaman ke rakaat kadua datang geus teu kudu niat jadi imam deui kan ngeunaheun sugan rakaat ka sugan atuh keur tahiyat hating datang ka tahiyat eueuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah geus beres lah sugan keur wiridan datang datang ka balik sorangan diborong punya mantaknya kebal-kebal macamnya dijual baik itu kok aing masih
Nabi lain gitu masalah ya diceritakan sote nyana terus bae dohor asar maghrib isya sorangan duaan tiluan ayak bae terus nyana imaman bae terus istiqomah ngaranna didinya kadek sebulan 2 bulan setahun 2 tahun Allah ku istiqomahna nyana kabeh menghormati si anu yang mah itu getol jasanya nama aya jelema ka masjid bae. Alhamdulillah aku lagi kadinya nyager kerek di masjid. Kebal-kebal diakui masyarakat. Coba kiai modern malah ya. Sebab naon? Beda niat. Niat nage ke waktu mondok nage hayang bisa ibadah. Teu hayang jadi ustad, teu hayang jadi kiai, hayang bisa ibadah. Atuh geus we kuari. Wudu bisa, sholat bisa, ibadah. Allahu Akbar. Ih, teh kudu aya batur atuh ibadah mah. Allah, niat di pondok nage endek ibadah. Aing di pondok pesantren modern mah niat nage susuganan aing geus boga ijazah mah ke ditarima jadi lebe. Mudah-mudahan jadi amil, jadi depak. Ya emang niat nage kos kitu. Jadi kumaha tuh? Teu kumaha? Eueuh nu salah, eueuh. Sugan disalahkan lain lamun pondok pesantren modern atau neuk saha nu maju. Kemajuan dunia terletak pada pondok pesantren modern. Kemajuan ibadah di pondok pesantren salaf. Ulah silih salahkeun ulah. Sia mah sok aju nyalahkeun ka aing. Lain ngan di pondok pesantren modern mah moal jadi wali moal. Sakitu doang. Pondok pesantren salaf hese jadi wali. Itu komo nyana. Moal jasa moal sebab naon ta'alluqna hate tuh anu lah okor lawa nah ieu kacaritakeun fitnah teh antep keunang Allah ngan urang kiai datang ka mana dakwahna ngalarangna eta kan aya persenan ti Gusti Allah oke anu mah terus bae dakwahna amar ma'ruf nahi munkar. Pemuda nu mana nu kuat aya nilai. Jelema nu ngagelok nilai. Lamun urang nyaritakeun di Sukabumi loba jasa kristenisasi ka ditu mawa supermi dan lain sebagainya. Cobaan ti Gusti Allah di urang kuari. Ketika karyawan nu lain Kristen diasingkeun bahkan dikaluarkeun cobaan ti Gusti Allah. Kuat apa henteu? Ulah jadi kabingungan. Ieu ta ayatna in hiya illa fitnah. Tuh. Ternyata kos gitu. Urang boga pamajikan hiji, kemudian nyandung 2, nu kolot galak atau nu kadua galak. Ulah bingung, fitnah, cobaan. Ulah bingung, ulah tama. Engke ge koleng sorangan tama atuh. Ternyata tanggung koleng 3. Ayo geus. Tanggung koleng 4. Geus 4 teu bisa balik nya. Sia kurang cicing di dia puyang aing balik ka mana ieu cakena teh. Ka nu kolot nyarekan bae, nu ngora kitu kene, nu katilu kitu kene, nu kaopat kitu kene. Aju goreng mah. Lah aing mah ngagejeburkeun maneh bae. Tungtung nama lain indah nyandung, ngagejeburkeun maneh. Ulah bingung fitnah, kabeh ge cobaan, harta cobaan, sehat cobaan, penyakit cobaan, ilmu cobaan. Nah iya kuari nu kadeuleu ku urang perumahan gerejana cobaan. Lamun urang teu dicoba moal kayahoan luhurna urang. Ye, cek Imam Ghazali teh mah urang susah teu boga nanaon puasa bae. Ka tukang karti teh mah kos kitu mah. Jelema puasa bae teu boga nanaon karti tuh. Jelema mah mun di restoran puasa karena hebat. Ye, jelema cenah teh mah cicing bae sorangan bae di imah. Atuh pantes cicing bae di imah sorangan. Aju teu loba omong atuh pantes. Ngariung coba. Tah di loba jelema aju nyana cicing bae eta karek hebat. Ye, atuh ai cicing bae di imah di kamar berarti loba omong atuh pantes pisan teu kabeh ya kos kitu mah. Teu, je. Nah, lamun aya jelema narurut ka urang ngaji atuh pantes. Tah di tengah-tengah jelema anu teu nurut ka urang ngaji eta hebat ngaranna anu kos kitu. Ye, parangsana. Anta walina faghfir lana
Gusti orenganan nurunkeun cocoba ja Gusti anu nyasarkeun kanu ku Gusti rek disasarkeun nuduhkeun kanu ku Gusti nu rek dituduhkeun atuh sadaya-daya orenganan tama mutlak badu Gusti atuh Gusti abdi tadi cumarios ka Gusti lawan syita halak tahu minggu blua iyai hampura Gusti faghfir lana Gusti muga ngahampura ka abdi sadaya warhamna Gusti muga ngarahmatan ka abdi sadaya bere hampura bere kadeudeung da Gusti mawa anta khairul ghafirin Gusti mapang bagus-bagus tanu ngahampura lantaran makhluk mah ngahampura kadang-kadang aya tumpanganana aya tungganganana aya udang di balik batu daek aya ngahampura ka sia asal anu ku aing nu mantak dihampura sebab sia mah anu Allah mah tanpa aya unsur-unsur mere hampura jeung rahmat tanpa aya gorod-gorod nu lain iskuning Allah mah mun geus kahampura ngahampura bae mun geus karahmatan ngarahmatan bae minhumus solihun sebagian Yahudi aya nu saleh zaman baheula anu nuturkeun kana kitab Taurat anu di zaman Kangjeng Nabi iman ka Kangjeng Nabi nu tadina berketurunan Yahudi tapi nya nyekelan kana kitab Taurat datanglah Kangjeng Nabi Isa milu bapa-bapana ka Kangjeng Nabi Isa berinjil anu asli nungguan Kangjeng Nabi urang datang ka Kangjeng Nabi urang datang nyana ge anak cucuna milu iman ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minhumus solihun wa minhum duna zalik sebagian deui mah teu saroleh ya ne kufar wal fasikum nu ieu nu ambalayah mah geus puguh di ditu di Israel na aslina turunan-turunan nu kuari terus ngabunuh muslimin ambalayah sa Israel terus datang ke Syria Yahudi ambalayah datang deui ka Yaman ambalayah Yahudi datang ke Jeddah Riyadh ambalayah Yahudi datang sarua bae ka Turki ka Uzbekistan Yahudi walaupun minoritas tapi aya eta onam di ditu tama di puhuna tama di timur tengah Asia Utara Asia Timur tama geus jelas ieu datang deui kuari ka Cikupa ya kari Yahudi datang ka Cikupa Cikupa onam masih keneh kota ieu ketos Yahudi Gusti Allah bagus ulah disangka kiai teu berhubungan jeung Yahudi lantaran Ki Fudoli ge ti peuting teh nyetel HP aya Yahudian kalau mau Haji Pendi mata mah geus mukhalid atuh jeung Yahudi dibaca dideuleuh tingkah dan lain sebagainya kabehan ieu urang leuleuh tayangan film barat Yahudi ditaluturkeun ku anak urang ningali di Singapura jelema nu make celana panjang urang Indonesia ka Singapura jualan celana panjang jualan samping hating teu laku Singapura mah celana sempak nu laku ieu sakieu ge can ka Moskow ieu encan ka Amerika kakarak di Singapura doang ya Allah ya Rabbi rombongan ziarah selam sebanyak 170 jelema nu ka Singapura balik di Singapura eta Quran poho kabeh Haji Pendi be ikro poho ikro sebab lawan dedeleuhanana ka pingping malulu bo pingping nu putih nu koneng nu hideung ngararaya nu panjang nu pendek masyaallah dongengna di ditu paih cenah sakjana bariekeun biasa sakjana atuh kunaon dideuleuhan goblok eta mah jana mah aizarahna mah ngan 15 menit ai neuleun nu kituna berjam-jam wah geus teh mah rugi teh mah jarak ka Singapura mah geus aing mangke mun jarak ka ditu moal ngajak nyana deui dek aing bae lah pokona mah geus lah emang kunaon atuh seubeuh-seubeuh aing ai di Uzbekistan mah rapi aya nu make celana pendek di Uzbekistan eueuh
Nggak ada di Uzbekistan yang pakai celana pendek, banyak kan di Jakarta. Di tengah-tengah kota, aya ge nu make rok sakieu, tapi nya nama make ieu stocking. Jadi sopannya nama. Sanajan make rok tapi make stocking ka dieuna. Jadi teu kadeuleu putihna, teu kadeuleu konengna. Mantap kaji pendek teu betah. Cekna teu betah lah ieu cekna. Ngona uping big. Iya rapi jasa di Uzbek mah Masya Allah karim. Nu make celana pendek sakieu lain lalagaan age make stocking. Jadi kan yang make stocking mah hideung kadeuleu. Sanajan make rok. Eta geus didikan wali Allah meureun Imam Bahauddin An-Naqsabandi baheula ngadidik aurat lain lalagaan. Sanajan datang ka kuari teh encan rapi budaya Islamna lantaran kakarak 5 tahun membangun Islam teh 25 tahun merdeka 5 tahun karak dibangun kakarak engket encan asup pikih anu rapi can asup sebab masih di bawah naungan Rusia kuari ge kamari ieu mah keur zaman kitu sakara calon gubernur teh Triana Samun dek calon gubernur ziarah ka Bukhara. Nyana dongeng tas di Imam Bukhari. Encan kos kitu cerita dongengna. Dongeng kuburanna masih biasa keneh jeung teu meunang salat. Ziarah ge ngan sakara cukup sakieu bae. Teu meunang eta 15 tahun ka tukang. Salat teu meunang. Kuari onam salat mangga-mangga bae. Ngan masjid hese dasa masjid. Aya ge di kota-kota. Di kampung mah eueuh masjid teu meunang, can meunang. Masyaallah. Tapi di ditu mah eueuh masjid jelema sarolat. Di urang loba masjid. Masjid kosong. Di Cikupa mah anu dijual masjid. Masyaallah. Nah iyalah. Minhum solihun wa minhum duna dzalik kafir fasik. Wa balawnahum bil hasanat. Gusti Allah kaula nyoba ka para Yahudi bil hasanati dengan berbagai kebaikan-kebaikan bini'amiyana dengan berbagai nikmat-nikmat. Di samping eta oge deui wa balawnahum bis sayiat dengan kejahatan-kejahatan, siksaan-siksaan. Cok gerage. Yahudi teh dicoba ku Gusti Allah dengan berbagai kenikmatan-kenikmatan. Hayang naon bae loba. Jeung teu make aturan deui nya nama. Teu make aturan. Di luar anu salihun teu make aturan. Datang pemabokan ti Yahudi, datang pemalingan perkorupsian ti Yahudi. Ieu datang ka isme-isme politik nu aya di Indonesia, politik Yahudi, perekonomian nu aya di urang, perekonomian Yahudi, budaya nu aya di Indonesia, budaya Yahudi. Di urang teh geus berbudaya na budaya Yahudi lu sabenerna mah masyaallah naudzubillah min zalik lamun eueuh kiai-kiai anu ceramah muludan rajaban anu ngayakeun pengajian-pengajian wallahu a'lam. Untung masih kana Eki Fudoli. Deres keneh. Deres make maksudna make ceramah-ceramahnya na jelema kan ngadenge make sanajan nya nama teu make. Udah kumadi terus kene masyaallah karim. Di samping eta deui Allah nyoba wasaiat dengan kejahatan-kejahatan, kegorengan-kegorengan. Dibere siksa tsunami, dibere siksa angin beliun, dibere gempa bumi, dibere paila, dibere macem-macem penyakit. Maksudna Allah mere kanikmatan, maksudna Allah mere siksa. La'allahum yarji'un. Harapan Gusti Allah dibulang baling ku Gusti Allah, dibere nikmat, dibere siksa, kebagusan, kegorengan, kejahatan, kehadean eta teh supaya nyana ingat balik tina kapasekanana menuju kesolehan iman ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Harapan teh kos kitu. Eta keur ka Yahudi, keur ka urang ge sarua. Kuari urang tileletik teh sehat ke sewaktu-waktu dibere muriang. Tek maksud Allah supaya ingat kanu jeung sia. Kamari mah huntu teh mani rapih keneh deuh barang kuari huntu teh masyaallah barang ngadahar uli kotrek cek. Cek nya ieu uli kunaon aya keramikan. Uli heran aing mah ieu uli aya keramikan. Diteureuy bae horengan barang ngaca huntunya na hiji.
dianggap keramik kunyana. Coplok geus. Kuari mah gareham geus eueuh di dieu geus eueuh kamari mah beuh ngadahar anu teuas-teuas boro-boro jengkol siki asem ge kuat, kuari mah geus teu kuat teu nyana. Maksudna ditegor ku Gusti Allah lain usia tahun tunu aing. Ingat sia ka aing nyeuna. Kamari mah ceuli ngadenge pohara jasa. Berbagai suara-suara. Urang dek ngadenge seni Sunda ngeunaheun, urang dek Betawian ngeunaheun, okak-ek. Kemudian orang ngadenge band, ngadenge orkes, rock and roll dan lain sebagainya. Suara-suara ngeunaheun. Sia sageunahna bae teh ceuli nu aing sia. Mulai sababna mah macem-macem, kapanasan teh, tidagor teh, gering panas teh, dek we kurang kuari melegpag ceuli. Ngomongnya aduh dok, nggak kedengeran apa-apa dok. Ini telinga saya dok, korek-korek udah terlain cager makin bahaya makin kaditu makin wah makin tekadenya lang nyarakan dokter goblok ta dokter. Kamari mah gercan ka dokter aing aya saya tiba kuari mah geus sating eueuh. Maksudna naon nang Allah supaya naon? Ingat lain ceuli sia nu aing. Sakedeung deui boro-boro ceuli nyawa sia cokot sok aing. Mata nu kamari mah dedeleuan urang barang beunta bol satengah dunia kadeuleu. Begitu orang neuleuh di Singapura macam-macam jelema aya. Begitu orang neuleuh di Ambon Hararideung aya. Neuleuh urang di Bali beuh nu lalancip kikiran aya. Neuleuh urang di Bandung masyaallah make kebaya. Para hiangan masyaallah mantap jasa. Neuleuh pamajikan urang jibrud. Kadeuleuh ku urang. Kadeuleuh mata. Cak Allah, sia lain nu sia ta mata nu aing. Awas sia ku aing, dinyerikeun sia tak saeutik. Mulai rada ditrahumkeun, mulai rada ditekadeul ka belah dituna tekadeul. Lain nu sia nu aing. Gering lah urang, jantung lah. Kemudian paru-paru lah, kemudian beuteung lah dan lain sebagainya lah. Eta ona masih kena deureus. Aya anu awakna sehat, nu hiji da teu fungsi. Ieu mah pan puyeng kana hulu. Duit boga, awak sehat tapi teu fungsi. Kuari ge aja mana? Dirahasiakeun tapi teh mah. Belah kenca sih. Tukang urut ge geus teu mampuheun tukang. Ya Allah. Ieu maksudna naon? Supaya ingat La'allahum فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب فخلف maka datang sebagai pengganti min badihim sabada para Yahudi khalfun jelma-jelma anu ngagantian bapa moyangna yakni generasi-generasi kadieuna sebagai penerus warisul kitab anu ngawaris kana Taurat nyana ngomongna nyekelan Taurat. Di Yerusalem nyana ngomongna nyekelan Taurat, di Israel nyana ngomongna nyekelan Taurat, di berbagai negara Yahudi teh nyekelan Taurat ngomongna masa kumaha Nasrani nyana ge nyekelan Injil. Ngomongna karitu generasi-generasina. Yakhuduna radhal adna anu nyana nyarokot kana banda-banda ieu hina padahal mah jelema lamun nyekelan kitab Taurat nu asli kudu anti dunia jelema lamun nyekelan Injil nu asli kudu anti dunia sakumaha jelema nyekelan Quran nu asli kudu anti dunia tapi ieu mah nyana ngomongna generasi penerus kami tetap nyekelan kitab Taurat tetapi kunaon atuh nyana mak korupsi nyana nu ngayang riswah sogok menyogok nyana nu ngayakeun padahal nyana ngomong kamilah pewaris nenek moyang kami nyekelan kitab Taurat. Apakah kitab Taurat ajaran Kangjeng Nabi Musa seperti eta? Teu. Nyana ngomong kami pewaris Injil. Kunaon atuh kuari maling nyana, korupsi nyana, mabok nyana. Riswah sogok menyogok nyana. Masyarakat adu dicokotan teh duitna naon kadang-kadang pajak nyana. Apakah dina Injil aya aturan kos kitu teu aya? Bohong.
ajaran Allah maka bege sarua jeung dina kitab Al-Qur'anul Karim. Ieu keur carita Yahudi anu pewaris Taurat. Carita Injil pewaris Kangjeng Nabi Isa alaihissalam. Nasrani pewaris Injil. Sarua urang ge ngaku nyekelan kitab Al-Qur'anul Karim tapi maling aya di urang, sogok aya di urang, riswah pajak aya di urang. Ieu ngan sakadar ngomong ngabau-bau sungut doang nyekelan Al-Qur'an. Warisul kitab, pewaris Taurat, ternyata teu akur jeung aturan Taurat. Warisul kitab, nyekelan Injil, ternyata teu akur jeung aturan Injil. Warisul kitab, nyekelan Al-Qur'an, ternyata teu akur jeung eusi kandungan Al-Qur'anul Karim. Ya khususna para Yahudi, Masya Allah Karim. Nyana nyokotan kahinaan, harta-harta banda. Bari katololanana nyana ngomong kieu. Wa yaquluna sayufarulana. Kami masa najan nyokot duit negara, kami masa gajan sogok menyogok, kami masa najan nyokot pajak. Eta teh sayufarulana ma fa'alna. Kami mah bakal dihampura ja pewaris kitab Taurat. Sangeunahna bae. Sangeunahna bae. Nah strategi kitu keneh maknya. Kami mah sanajan zina, sanajan maling, sanajan mabok, sanajan sogok menyogok, sanajan pajak, sayufarulana komo. Kami mah dosa bisa dibeli ditebus. Mana aya sih dosa ditebus? Nginaheun amat. Dosa bisa ditebus nu sugih mah atuh bener moal ka neraka. Ieu sangeunahna nyana ngomong. Keun eta Yahudi, Taurat, keun eta Nasrani, Injil. Ieu deui Al-Qur'anul Karim pipilueun. Jelema nyekelan Al-Qur'an, Masya Allah Karim. Dibaca Al-Qur'an jangan rasa warisul kitab. Dimusabakokeun Al-Qur'an jangan rasa warisul kitab. Dihartikeun Al-Qur'an jangan rasa warisul kitab. Dibaca komo bulan puasa mati isuk datang ke sore, ti sore datang ke isuk warisul kitab. Tapi ternyata horenganan nyana sekedar nyokotan barang hina. Dimusabakohkeun ge lain jang nanaon nyokot pialana, jurina ge nyokot si etana. Kabeh kuari mah Quran teh angan sakadar dipamerkeun, tetapi teu dipake. Tetep bae pajak tinggal pajak, sogok tinggal sogok, korupsi tinggal korupsi. Naon hartina warisul Quran? Ieu Yahudi nyana ngarasa pewaris Taurat tapi teu akur jeung aturan Taurat, bahkan ngomongna deui sayufarulana bakal diampura kami mah sangeunahna mah sanu kampura. Bahkan wa iyatihim maradum misluhu yakhudhu. Lamun datang deui ka manehna banda-banda dunia anu hina model nu tadi tetep bae dicokot deui nya geus boga kuari mah 100 juta aya deui hancenganeun 100 set basi kada dicokot nya geus boga 1 miliar kuari teh aya deui anu mere nu nyogok 1 miliar dicokot deui bae nya padahal mah korupsi teh geus 1 triliun aya deui liang jang korupsi 1 triliun dicokot keneh bae nya kuari mah pajak nyokotan dina pajak teh geus aya saeuheuh masih keneh nyokot 2 eueuh keneh bae. Kumaha coba wa iyatihim aradum mislu yakhudhu. Orenganan eta geus aya dina Al-Qur'an geus ngajelaskeun kos kitu ulah kaget. Pajak nu aya di Indonesia boro-boro sa Indonesia sa Kabupaten Tangerang ge wallahu alam aslina sabaraha. Disetorkeun nama sakean sabodo kumaha nya bae saenggeusna aya sakean 4 T koma sakean 5 T koma sakean tapi nu di bangkuna sabat kumaha nya bae encan deui korupsi tina proyek-proyek lain di Tangerang bae Serang Pandeglang sakuliah ing Indonesia nyana geus seubeuh sabenerna 10 triliun tetapi aya deui masih keneh korupsi keneh bae horeng geus aya di dieuna Yahudi mah kos kitu panjana mah lain Yahudi nyana ngekor ka Yahudi wa iyatihim maradum mislu yakhudhu kitu bae terus. Tah nu mantak kuari urang neangan kiai nu pinter ambalayah lobana tapi coba neangan kiai nu embungkeun disumbang ku pamarentah tah eta kiai nu asli mah. Aya cenah di lumburnya nama telok disumbang nya nama teu kapake. Sakali di disumbang minta deui nya nama. Sia ada da. Iya deh.
neangan nu baca kitab jago loba, neangan anu nyaritakeun urusan hukum ambalaya, coba neangan anu embungeun dibere ku pamarentah, ta eta mah hiji. Eta mah hiji. Asal kiai mungkin dibere ku pamarentah eta tuturkeun. Lamun kiai mundaikeun dibere ku pamarentah ulah dituturkeun. Sakitu bae geus. Kamalacin sia kajian hukum age. Ulah sok kitu cenah kiai, sombong amat sih kiai. Sok sembarangan bae pacar namanya na getruk dibere meureunana aing mah dibere geus etik aja diterima ku diterima aja dihar ku kiai urusan aing teh mah tarakeun ka sisi-sisi ka belah dieu coba ge saha nu sok ngadaharna sia eta keneh bae ji embung ieu mah kajian ku kumaha ge sebab naon izin ka Allah engke kumaha mun ditanya ku Allah. Sebab naon eta pajak adalah getih masyarakat, nanah masyarakat. Manya kudu nguyupan nanah jelema. Tih, nu mantak diaji Al-Qur'an, diaji kitab hadis Kanjeng Nabi. Pohar hebat jasa. Urang mun ngadengekeun mustalahat hadis teh jago jasa, mustalahat tasawufna hebat jasa. Urang nyaritakeun fikihna beuh, usul fikihna jamul jawabaina hebat jasa. Asbah wan nazairna hebat, tapi nyana bupak di duit pamarentah. Hei, nonsen. Nanaonan nu kos kitu. Masyaallah. Tah, ieu Yahudi orang nu kos kara itu. Taurat dicekel nganggap yana pewaris Taurat, tapi dipake neangan barang nu hina, yana dunia. Geus aya ge manehna tetep bae, nyokot deui bae. Ngomongna lamun diomong sayuk parulana bakal dihampura. Masyaallah karim. Harapannya al-maghfirah tadi hampura padahal wahum aiduna ila ma falu terus-terusan manehanana musirruna alaih. Terus bae padahal mah nyana nyokotan dunia dia. Padahal ma walaysa fit taurati wa'dul maghfirah mal israt. Setik-ketik acan perjanjian dina kitab Taurat bakal dihampura lamun nyana netepan kana nyokotan dunia melalui kitab Taurat. Ti dituna. Nyokotan riswah, sogok menyogok. Tina kitab Taurat. Nah. Nyokotan pajak. Tina kitab Taurat. Nah, nyana ngomong bakal dihampura padahal laisa fit Taurat wa'dul maghfirah. Setik-ketik acan janji hampura bari nyana netepan kana salah kitab Taurat. Alam yukhadz alaihim mitsaqul kitab. Apakah henteu dicokot isipam takripan enggeus alaihim paranehanana mitsaqul kitab janji kana kitab Taurat. Manehanana kapan nyaho jeung geus berjanji bapa moyang baheula nyana teh apan ngaroromong tina perjanjianna alla yaqulu 'alallahi illal haqq. Nyana mah moal ngomong ka Allah Subhanahu wa taala kecuali anu bener kecuali nu hak nyana ge geus ngaromong ka bekari itu baheula bapa moyangna. Wa darasu ma fihi nyana teh geus mararaca kana naon isi kandungan kitab Taurat. Tapi palima kadzabu alaih kunaon nyana ngabohongkeun make jeung ngomongkeun bakal dihampura ieu sayuk parulana padahal nyalah netepan kana dosa. Ya wa darul akhiratu desa akhirat kampung akhirat khairul lil ladzina yattaqun lebih bagus ka jelema anu sieun kana paharaman. Eta teh haram sogok menyogok. Urang inget darul akhirat embung. Eta teh haram lantaran eta teh korupsi embung. Eta teh haram eta teh lantaran pajak embung. Mun inget ka darul akhirat khairun nyana teh moal daek ngadahar duit nu haram. Afala yaqilun apakah nyana teu berakal eta kiai-kiai? Apakah nyana henteu ngarti eta DPR? Apakah nyana henteu paham eta pejabat-pejabat padahal eta haram kok terus bae? Coba bacakan ya kitab tah tangkorak DPR baca ku sia goblok. Tah, pemerintah baca ku sia tah aing mah supaya si ulah ka neraka. Baca ku sia tah. Afala yaqilun sia gablek akal teh si tolong. Tungtun urang ribut bae jeung nyana. Lain ngana sehatan ribut silih telu bae. Ulah pud, dedang bae pud. Atuh maksudna sabangsa ieu. Gara sehatan ku aja geus kabehan gitu. Sugan teh mah bakal na kiai jadi bupati teh bisa nganasehatan minimal jang dirina horeng katangkep jana ku ari masantren.
sugan teh mah kiai jadi DPR sugan teh mah bisa nganasehatan umat minimal jang dirina horeng nyana ambalayah kabelah dituna Quran aya di otaknya na kitab aya di hatenya na segala rupa aya di otaknya na tapi nyana teu make persis kos Yahudi anu warisul kitab nyana ngawaris kana kitab Taurat bari dibaca ku nyana bahkan didengung-dengungkeun ku nyana tapi nyana tetep maksiat dengan bahasa sayuk parulana bakal dihampura enak aya lu je urang ngomong ka DPR hei Pak atuh langsung membilang kaya dihampura Gusti Allah mamahroman enak aya lu je cak pemerintah dam kaya urang geus pensiun mah urang geus minta hampura be enak aya lu gua tabok lu ngomong sangeunana sayuk parulana hihi deulekeun emang gua catetanana Rokib atib kinca katuhu bakal nyatet sing hade sih Masya Allah nailah jang ukuran urang sing hade ulah nuturkeun Yahudi urang geus jauh perwatakan Yahudi nyana ngaku sebagai pewaris kitab Taurat nyana maca kana kitab Taurat berjanji dina kitab Taurat manehanana tetapi manehanana anu mengingkari kitab Taurat cak dina kitab Taurat ulah maling nyana maling cak dina kitab Taurat ulah mabok nyana mabok cak dina kitab Taurat ulah zina nyana zina cak dina kitab Taurat ulah pajak nyana pajak cak dina kitab Taurat ulah sogok menyogok nyana ngalaksanakeun dengan bahasa sayuk parulana gerak ka akhirat dibeuleum nyana ulah nyana bae penginjil sarua ulah nyana bae penguran geus sarua bae Quran kuari dibaca Quran kuari dihartikeun Quran kuari dicarita-caritakeun tapi teu dipake naon hartina ieulah bakal ingatkeun wadarul akhiratu khairul lil ladzina yattaquna afala ya kilun kampung akhirat leuwih bagus pikeun jelema nu sieun kana berbagai perharaman-perharaman tah ditanyakeun ku Gusti Allah boga akal henteu sia lamun boga akal jauhan eta haram lamun sia boga akal sempurna jauhan mabok jauhan zina jauhan maling korupsi jauhan pajak jauhan sogok menyogok aman tidinya aman jaga di akhirat mudah-mudahan orang kabehan bisa maraca Quran getol maraca Quran getor ngamanaan Al-Quran getol make Al-Quran sehingga orang diamankan ku Gusti Allah di dunia wal akhirah urang doakeun negara urang mudah-mudahan negara urang tentrem jala lujur jeung araradil maraca Quran pejabatna ngahartikeun Al-Quran pejabatna make Al-Quran pejabatna sehingga di akhirat sarua menang perlindungan Allah Subhanahu wa taala bi barakati umil Quran Al-Fatihah adimis على الحبيب محمد أدم الصلاة على الحبيب محمد فقبولها حتما بغير تردد أعمالنا بين القبول وردها أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على الحبيب محمد يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكون
عربي ومن عجمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا الأمير نهي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا الأمير نهي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم